Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun sejarah carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar can tene hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok dongeng Mang di mana wae ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagarupinanya. Tong hilap atuh dirojong ditarelan tombol subscribe. Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna atuh ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Heak, kia jeleng gerakan estuni cepet naker jika mau ngrek ngarontok mangsa. Da pugu eta jalma teh jiga anu kasandingan atawa kasurupan. Prawira henteu geumpeur. Kentak mapak daratangna panarajang dampal suku katuhuna teh miheulaan dijejekeun kana dada eta si lalaki aneh. Jebrot bangkieung. Gerem-gerem si lalaki aneh teh ukurna gerem we. Kawas anu henteu karasaeun nyeri. Puguh we atuh pikeun prawira mah mata kaget. Samalah makalah kana rajang dewe gerakan teh beki garang jeung ngabahayakeun. Hiu kiwari barek nyakar rek nyasaak kana dada prawira. Rikak prawira badana doyong ka tukang dina gerakan pucuk awi ketebak angin plos sakaran teh nyamos ukur nyakar kana tempat kosong. Prawira anu bieu badana doyong ngan sakilat geus mancuh deui bari males narajang. Pereupna ngayuk bangbaraan kena pisan nenggal kana tarang si lalaki aneh. Cia bro lenggak. Lalaki aneh teh nepikeun ka ngalenggak atuh. Sorot panonna beki puringas kawas tadi we. Henteu pangaruh naon-naon najan kabeunangan geus 2 kali oge. Sakedapan mah prawira teh maninga hulang atuh. Teteh lah, ieu jelema teh jiga anu kasurupan. Geus 2 kali panarajang aing kena kana awakna. Tapi jika anu henteu karasaeun naon-naon. Kaya kieu mah aing kudu sagancangna mapatkeun ajian kulo geni. Nya bisa jadi ieu jelema teh geus kasandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa malikul geni. Bismillahi qul huwa Allahu ahad. Kun payakun qadiron abadan abada. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Reng semapatkeun ajianana. Prawira ngabelasat gerakan hambang jiga angin. Nyaho-nyaho geus aya di hareupeun eta si lalaki bari sakilat tampaleungeun katuh prawira teh ditepakeun kana tarang eta si lalaki. Plak! Cungkek gebru. Si lalaki aneh teh kiwari manepikeun ka ngacengkang tuluy ngagebru namru teu walakaya. Tayuhna wae nu nyanding sumelindang nyurup dina gua garba eta si lalaki teh geusirna. Musnah katibanan ku acian prawira anu sakitu hebatna. Sakedapan mah prawira teh ngajanteng we nangtung pancu. Lajeng ngusap rarai bari istighfar teu lami ngedalkeun alhamdulillah. Nuhun cenah Gusti, abdi teh parantos ditang tayungan tiasa meruhkeun eta jalma. Mugi wae cenah eta jalma teh henteu kudu kieu. Katampa prawira teh laju nyampeurkeun ka eta si lalaki gog atuh nagok. Mariksa kayanana, gep lebah peupeuteuyeuna teh dicekel. Laju dipencet, kurubuk korejat. Si lalaki teh ngadadak ngorejat atunya beuntak. Ngan bae kayana teh jiga anu hudang sareda eta we kawas anu nulungu atuh. Kalah kawalah wah weuleuh we. Saya saha kuring prawira mang istighfar.
Syukur mamang geus sadar mah. Sok kena istighfar mang. As sa 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 as Astagfirullahaladzim. 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 Alah, di mana teh? Di mana Mang Jang? Saha Ujang teh? Kuring prawira Mang. Syukur mamang geus sadar. Nah ieu mamang ya di dieu ya. Mamang teh geus kasandingan. Kabeneran mamang ngalanto ka dieu nya panggih jeung kuring Mang. Malahan mah kungsi tarung sagarubah. Tapi alhamdulillah mamang tiasa sadar. Alah Jang, sainget Mang mah Mang teh keur nepungan bahrawit Jang. Sejaminang saraya rek ngalap ka beungharan. Dak seitu kasainget Mang ngobrol aja ngata bahrawit teh. Nyaritakeun pamaksudan jeung nyaritakeun lakon. Ngan basa ditepak tarang ku bahrawit. Mang teh las wae teu inget nepikeun ka ayeuna ya. Nyabat aya di dieu. Kitu kutan teh. Ke. Saatuh Mang teh urang mana ieu teh? Ngaran Mang teh Jahid Jang. Jahid Abdullah di Kampung Lahang. Ke. Ari Jang Prawira, ti mana ieu teh? Abdi mah ti pasantren Darul Hikmah, Mang. Jadi Ujang teh urang pasantren. Aduh, ya Mang jadi isin ya. Ujang apa kana kayaan Mang. Sasat Mang teh jeung lingdung Jang. Nu matak nepungan bahrawit oge. Hirup Mang mah teh semplek nincak semplak Jang. Mang teh sasat bisa kasebut jalma sangsara balangsak. Ngan bae Mang teh rumaos Jang ipis iman nepungan bahrawit hayang ngalap ka beungharan. Tapi duka teuing dikumahakeun Mang teh da ditepak tarang laju teu inget. Mang teh parantos kasandingan. Malihan mah Mang teh ngangken Mang anu parantos nyulikan urang lembur. Nyulikan urang lembur? Eta si lalaki anu ngaran Mang Jahid atuh maning ngajenghoka ge. Anak kitu mah sadila manehna teu inget atawa henteu eling dina kayaan kasandingan kasurupan teh. Geus nyieun tinakan kajahatan. Alah nu bener Jang. Kumaha teh? Nah Mang salila kasandingan kasurupan teh geus nyulikan jalma. Muhun Mang. Seueur jalmi urang lembur anu leungit teu bobogoh. Ngan baik itu. Basa Mang diudag ku abdi. Teras diajakan ngobrol teh. Mang ngangken Mang anu parantos nyulikan ngiwatan eta jalma. Mang mah teu rumasa Jang. Da Mang mah teu emut naon. Nya Mang. Tangtu Mang nama moal inget naon. Tapi Mang teh kapan geus kasandingan. Ngan ke. Jadi ieu kajadian teh awalna teh basa Mang nepungan eta bahrawit. Sumuhun kitu Jang. Basa Mang nepungan bahrawit Mang jadi kieu teh. Lamun kitu mah jelas Mang. Ieu kajadian teh aya hubunganna jeung bahrawit. Bisa jadi bahrawit nu geus jadi ulon-ulon kajahatana mah. Nya jigana mamuhun kitu Jang. Margi kapan ari Mang mah sasa teh emut naon. Ku kitu na wayahna Mang kedah keresa ngawartoskan di mana eta bahrawit. Abdi kedah tiasa nepangan eta bahrawit. Bade minta tanggung jawabna Mang. Oge bade milarian jalma-jalma nu parantos diculik. Bisa jadi eta jalma nu parantos diculik teh aya dina cangkreman bahrawit. Mangga Jang. Ku Mang tangtos bakal diwartosan nganamung aduh. Ke moal naon kitu Jang. Margi kapan eta bahrawit teh sasat dukun nepus anu sakti Jang. Sumundian tiasa nyumponan ka hoyong jalma nu hoyong ngalap ka beungharan. Oge kasohor eta bahrawit teh dukun teluh. Kumaha lamun engke sumuhun malikan. Kak Mang kitu tah Mang diteluh ku eta bahrawit. Sieun Mang mah sieun Jang. Wangkani kapan wieu ge tontos kabuktian kitu tah. Mang nugi ka teu sadar, Mang milambah kajahatan, untung wae katulungan ku Ujang. Tenang Mang, Mang ulah sieunkeun satungtung urang nincak dina jalan anu lempeng. Oge salamina eling ka Gusti Nu Maha Suci, yakin ka anjeunna. Urang ulah keung, ulah sieun. Ku kitu nama Mang wayahna kedah tiasa sasarangan sareng abdi Mang. Urang kedah tiasa ngungkulan eta bahrawit.
kajahatana kedah saengana direnkeun mang kumaha? Alah nya oge nya Jang, kulantaran pasti lamun kajahatana teu dieureunkeun inggis emang mah kajahatan teh jadi fitnah keur emang. Kumaha lamun anu aya nu nyaksian, lamun nu geus nyulikan teh emang tinang tu moal yang nganjurik nu teu kadeuleu meureun Jang, emang nu bakal jadi sasaranana. Tah kapikirin ku mang, bener kitu pisan mang. Lamun emang cicing tinang tu emang anu cilaka, kitu kudu sagancangna tambah rawi teh ditindak. Haju ayeuna mah jajabekeun abdi mang, di mana cicingna eta bahrawit nya teu kitu Jang mangga. Ku emang ujang bakal dijajab-jajabkeun nya ngan sakali deui ujang oge kudu bisa tanggang walar ya bisi aya kitu kieu kajadian nu teu diharap ka emang. Inggis emang teh diteluh ku eta si bahrawit. Emang teu kedah salembang, urang yakin ka Gusti Nu Maha Suci tinang tos bakalang tayungan ka makhlukna anu salamina eling nincak dina jalan anu lempeng. Duka teuing kumaha basa ngadengek kecap-kecap di Prawira. Mang Jahid teh hatena ngadadak lea, ngadadak nyelacap kana hate, pikiranna teh jadi caang, malahan mah jadi ngarumasakeun diri. Kulantaran sadala ieu teh Mang Jahid hirup dina kayaan was-was kurang yakin kana diri, yakin ka Gustina. Dibere kahirupan anu susah teh, kalah ka aral jeung Subaha malahan mah nyokot jalan pindas, nepungan bahrawit sakarupa hayang ngalap ka beungharan. Tapi kiwari mah sadar, teteh geuning cenah ieu cacakang ora teh. Dina kecap-kecapan teh estuni ngancabekeun kayakinan, ngawangun katauhidan, kudu yakin ka diri, yakin ka Gustina. Hirup teuneng ludeung sarila nincak dina jalan anu bener, nincak dina jalan anu lembang. Nya antuk nama atuh eta Mang Jahid teh nyanggupan we daek ngabejakeun nganteur ngajajabekeun Prawira anu bakal nindak eta bahrawit. Nya heuglah Jang, emang daek sanggup pikeun ngajajabkeun ujang nepungan eta bahrawit geus sakuduna deui. Bahrawit teh kudu sagancangna ditindak Jang. Emang moal sieun keun lah, kumaha engke wae lah. Emang ayeuna mah rada yakin ya. Ya syukur atuh ari kitu Mamang. Hayu we ayeuna mah jajabkeun abdi supaya penak sareng eta bahrawit. Geus hanteu loba catur, laju we atuh eta Mang Jahid teh dituturkeun ku Prawira rek ngajugjug ka imahna bahrawit. Cag urang tunda ngeunaan Prawira jeung Mang Jahid anu keur lumampah rek ngajugjug ka padumukan bahrawit. Ayeuna mah urang caturkeun di hiji pasir anu hanteu pati jauh ti eta lembur. Katempo aya saurang lalaki anu geus rada umuran, make baju sarwa hideung. Katempo keur lajag-lejeg we. Aya nu teu beres ieu mah, bieu aya datangna ka aing. Na ka mana atuh si Jahid teh? Acan datang ieu. Waboa. Aya kajadian anu hanteu diharap. Silaka. Wapo aya jalma nu geus bisa nganyawankeun kana pagawean si Jahid. Tuk-tuki ka nebikeun ka bisa nyangkalakna. Lamun kaya kieu mah, nya pagawean aing teh kandek ieu. Wangkan hing sakedeung dege bakal ngabuakeun hasil. Teh lah geuning eta jalma teh tajalian ti bahrawit. Bahrawit anu geus ngajadikeun kayaan Mang Jahid teh jadi linglung, kasandingan, kasarumahan, kasurupan ku bangsa siluman selemin nu jadi pamuntangan bahrawit. Ari eta bahrawit pangna ngajadikeun Mang Jahid sarupa kitu. Boga mah geus anu tang atuh. Tayalian hayang ngahontal ka hayangna. Keur nyampurnakeun ilmuna we kudu ngawadal-wadalkeun jalma.
Anu lobana teh cenah mah 8 urang, kiwari teh tinggal 2 urang deui. Ngan hanjakal aya kajadian anu henteu dipiharep. Buah-buah cenah aya harangan harungan, Mang Jahid anu dijadikeun alat pikeun nyulikan jalma teh geus katewak atawa kacangkalak we cenah ku urang lemur. Da eta tuh tadi aya datangna. Dak dumadak kaayaan di eta pasir teh jadi pika sieuneun jeung pika keungeun. Dak dumadak angin ngaradak miuh. Nebakna teh tarikeun haker. Malahan mah meh-mehan we atuh hateup oge nepikeun ka Rabang. Lian ti datangna angin, dak dumadak gelap manipating baladag guludug manipating baladug. Malahan mah kadenge soratan pakatinggalan anu ngabejahaan. Kade cenah rawit, usaha maneh teh aya bahan gagal, kulantaran aya jalma anu geus wani ngahadang halang-halang. Ku kitu na eta bah rawit teh laju we atuh kaluar ngadadaguanan datangna Mang Jahid. Anu biasa nama tara yeuh gagal sok hasil we mawaan jalma urang lembur. Biraku kudu disusul mangka bilemuran enya. Bisi-bisi si Jahid teh. Kacanggalak. Nya. Hari nama ku aing susul we ka bilemuran. Sukan jeung sukan kapanggih. Kituna teh atuh eta Baharawi teh laju we turun di luhur basir. Nu maksudna teh arek nyusul-nyusul Mang Jahid. Lantaran inggis Mang Jahid teh kacangkalak katewak kurang lembur. Basa Bahrawit kerejong nyon lembang di sisieun pasir atuh maning ngajang hokage. Kulantaran di jauhna rentang-rentang katempo, Mang Jahid keur lembang dibarengan ku saurang jajak ngora. Nilik tina kaayaan Mang Jahid manjiga anu geus sadar geus eling. Da eta we atuh katempo kawasan anu keur ngobrol we jeung eta jajaka teh. Ai geuning ieu si Jahid datang ka dieu. Tapi dibarengan ku jajaka nasanya. Bari jeung kaayaan si Jahid teh geus eling geuning. Wah boa eta jalma nu geus ngadang halang-halang kana pagawean si Jahid teh. Nya. Kurang ajar nasa eta mangkaluk teh. Cek eta Bahrawit laju atuh ngagancangan lembangna. Tekung silila Bahrawit teh geus aya di hareupeun Mang Jahid jeung eta prawira. Anu sarua ngarasa kaget kulantaran bisa pasaran oge di eta jalan. Jahid, nawa barengan jeung saja teh euy. Kuring babarengan jeung Jang Prawira. Tete geuning abah teh geus ngalindungkeun ka kuring. Malahan mah abah teh geus ngajadikeun kuring jadi alat pikeun ngalakukeun tindakan kajahatan nyulikan jalma urang lembur. Ku kituna kadatangan kuring jeung ieu Jang Prawira teh arek menta tanggung jawab abah. Sakaligus arek nindak abah. Jeung deui rek nanyakeun nah dikamanakeun jalma anu salela ieu diculikan ku kuring teh sia. Basa ngadenge kecap-kecapan eta Mang Jahid. Puguh we atuh Bahrawit teh mani ngajengok kaget. Katempo panonna mani molotot. Beungeut mani nyiak beureum awakna mani ngakidir. Kurang ajar sia Jahid. Kubawani sia cacap bae sarupa kitu ka dewek. Kapan sia teh hayang ngarap ka beungaran lain. Memang bener, ti heula kuring teh hayang ngalap kabeungaran ka abah. Ngan bae, nah kunaon atuh? Abah teh bet ngamanfaatkeun kuring. Jadi nyieun tindak laku kajahatan. Kumaha lamun kajahatan teh kabeh oge nyangkana teh ka kuring. Ku kituna abah kudu tanggung jawab kana sakabeh pagawean abah. Balagu geus sia kurang ajar. Daun rupa anu dipigawe ku aing teh deuh. Demi kayang maneh nu hayang ngalap kabeungaran. Nah, ari sia. Lain demi kepentingan kuring. Kulantaran nah atuh abah bet ngajadikeun kuring tina kayaan teu eling, malahan mah nyieun tindak laku kajahatan jelas. Eta mah demi kepentingan abah sorangan. Dikitukeun teh puguh we atuh tumarapna ka Bahrawit teh beuki muncak amarahna da puguh rumasa. Naon rupa pagaweanna teh demi kepentingan dirina. Jahid,
Kurang ajar sia. Sia kudu kojor. Sakalian we sia ku aing bakal ditumpakeun deuleuh. Kituna teh kata Bobah Rawi teh serog atuh ngalengkah maju ka hareup gue atuh. Mang Jahid teh manis sieun. Kan untung we leungeunna teh kaburu dicekel ku Prawira. Ulah nepikeun ka ngejat lumpat cicing cenah ulah sieun. Keun cenah ieu dukun lepus teh bakal dising hareupan. Tenang Mang, tenang, ulah sieun. Keun kukuring ayeuna bakal dising hareupan. Alah Jang, tinggal itu panonna mani molontot kitu ka Mang. Kumaha lamun ngarekep, wang geuning cenah Mang ngarek ditumalkeun alah. Tenang, ulah sieun. Keun ayeuna kukuring bakal dising hareupan. Kituna teh Prawira teh serog atuh ngalengkah maju ka hareup. Malahan kiwari geus adu hareupan cing eta Bahrawit. Bahrawit netep seukeut ka Prawira. Sorot panaon ngempur hurung nyidem amarah anu pohara. Bisa jadi cenah ieu calmana yeuh anu geus ngajadikeun usahana teh gagal. Mang Jahid bisa sadar eling tina kasurupanana. Sangaran sia teh euy. Wapoa sia nya nu geus ngajadikeun si Jahid jadi eling deuleuh. Bebas tina kungkungan Nyai Giwang. Ngaran kuring Prawira, bener. Kuring anu geus nyadarekeun Mang Jahid. Tetel Abah geuningan anu geus ngajadikeun Mang Jahid teh leungit kasadaranan. Buah-buah Abah anu jadi ulon-ulon kajahatan. Abah anu geus ngajadikeun urang lembur, loba anu leungit teh pupuguh. Jadi ngaran sia teh Prawira nya. Wanian sia kurang ajar. Udah kamari sore geus wani-wani ngahadang ngahalangan kana usaha dewek. Nah teu apal ka dewek. Si Rawit deuleuh. Sia jeung si Jahid bakal ditumpakeun sakalian. Wang kaning kurang dua deui deuleuh. Kituna teh Bahrawi teh laju nenjrak lemah tiru kali ditikri kue geblik. Dak dumada katukayaan teh jadi inggeung jika aya lini atawa linu kedewe. Da eta we atuh Mang Jahid nepikeun karek labuh bakat tingku tarik-tarikna eta lini. Tapi ari eta Prawira mah nang tunggehan teu ieu kapangaruhan ku kayaan. Tekung sila sora angin manisya ngaguru. War sora angin manisya ngaguru matak pikasieun jeung pikakeungeun. Kawasna bae eta Bahrawi teh geus ngondang pamuntanganan. Sia duaan kudu ditumbalkeun deuleuh. Sakedeung deui. Sia bakal dibawa deuleuh. Dak dumadak kayaan teh jadi poek mongkleng buta rata. Les angin ngredak ngilas geus teu kadenge sora nu sia ngaguru. Ngan bae kayaan teh matak aneh atuh pikeun Prawira jeung Mang Jahid mah. Basa kayaan caang teh dirina geus lain di aya dieun di sieun pasir. Tapi aya di hiji patempatan anu asing pikeun Prawira jeung Mang Jahid mah. Euleuh mitra waktos saparantos teh nyakabannya. Sagala urang tuna jajara carita Prawira jawara wadalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Mang nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Apuntenna tina sadaya kakiranganna Mang. Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.